Aduh, baraya isu kene geus diguyur hujan, kumaha rek aktivitas ieu lah Mama Aceng tadina menek mulai isukan jualan ieu makayan kos kieu lah. Kumaha nya jam Mama Aceng mah awakna gila kurang sae lamun kahujanan beuh. Mana ieu lah isu kene geus geranggam-geranggam hayang ka warung da hujan. Mun kahujanan awakna geus beyetek, ieu lah Mama Aceng mah kieu bae tah nyen teh ngahaneutan beteng tala teh nanaon tapi na teh deungeun atulah geus nyarap sangu saeutik teh daging hayam urut kamari mending daging hayam urut kamari aya kene tadi haneutkeun geus lapar bae beteng Mama Aceng mah wayah kieu biasa kukuprek bae meureun sapeting-sapetingnya geus salat subuh ya geus segala naon bae lah geus nguprek bae jatuh sare ti jam 3 biasa aktivitas meureun dibawa melek matana jadina kieu lah teu hayang sare deui geus salat mah peuting nya Mama Aceng tah nungguan subuh geus salat subuh tah nganaheur cai lah nyen ieu lah tadina mah hayang neangan gorengan ka ditu ka hareup kalah hujan ngagebret hujan bae lah isu kene geus hujan kumaha nek bagawena ieu lah Mama Aceng tadina mah hayang jualan deui pos kieu malah Mama Aceng maja awakna ge beuh cepet ropo geus teu bisa kahujanan kuari geus kolotnya kumaha aja lamun kahujanan saeutik ge langsung bae paranas tiris ya ngopi bae lah ngopi ngeteh ya baturan tehna kita lah nek ka warung ya hujan hayang meuli gorengan tadina mah goreng bakwan mangeunah meureunnya nek nyieun teu aya bahanna jeung Mama Aceng na geus teu boga sayuran-sayuran acan di kulkas geus kararosong ye ilah lajuna mah nu aya bae kamari mah goreng opak nya aya kene opak kuduna mah boga bae simpenan kieu mah ieu ranginang-ranginang mah nya jadi hoream ka warung teh mana jauh warungna kula mah cicingna di pojokan di peloksok ieu jauh ka warung ieu lah nek ka warung ge sangheuk gerimis kieu mah bisi nirisan awakna nyen teh tubruk masih panas tah teu aya jeung nanaon kue-kue roti mah aya tah teu beuki Mama Aceng mah teu kana teu hayang tah kana roti nya mun tah mah urang mah goreng opak gitulah nya ranginang terus peyek karak daek tah eta mah kana roti-roti kitu rada kurang teh mah ieu mah eta ieu khas kampung bae meureun